Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Iya tadi cili mate sok kepala rubuh rekiar enggak mancing malas Sapi jeung sapi perek mancing ke mana? Dirinya biasa di balong. Atur di rumah. Wah, males Camplang atuh. Gila tuh ngobrol lah di dia. Ada kabar naon, Dot? Burulah mending keneh mancing. Boga euy, keur males kemana-mana, keur mamaraneh mah elehan wae. Wah, lain mah Dot, da umpan lagi hade. Adik kumaha, emang geus ganti gitu racikanana? Ya jelas atuh, kamari ge anyar ge com, terus langsung disangut. Sakitu mah masih keneh eleh, kuracikan umpan urang. Emang racikan umpan maneh kumaha kitu? Umpan urang mah ke diranci keneh, lauk geus ngarenghap. Bari ngomong, Ngomong naon eta lauk? cek lauk teh buru cenah ngarancikna. Urang geus teu kuat. Nah, kitu. Berarti racikan umpan maraneh masih kena eleh ku racikan umpan urang mah. Emang racikan umpan maneh kumaha? Nah langsung dicapluk, kawas nu si Apip, kawas nu urang. Lain, gua oge salah. Terus kumaha tuh? Racikan urang mah bakat ku alus. Suka naik mancing, lauk geus teh datang ka imah bagi daremo. Tadi mau kumaha tah maksudna? Cek lauk teh, Kang, anjing bade ngusut moal. Dasar goblok. Bis Pip, mau balik jeung kieu mah.